ieu kuatkeun ka di imah eueuh nanaon usaha bumul gablek salaki teh ngajedog we pagawean teh ngan hayo we kurang kuling hartina teu ngahasilkeun ka imah teh balik teh percuma eueuh nanaon da atuh ka mananya kunci teh deui teu aya kunci deui aduh jang dibawa majikananya ku si Kirdun ieu geuningan ieu aya ieu kunci cing urang buka heula astagfirullahaladzim. Alhamdulillah capek-capek iya milarian pemajikan di kabur. Tak jadi bumi lu kata ayo itu. Aduh, dari minggu ini. Tong bingung, aya milik mah. Kurang-kurang nama pemajikan apa? Sebelin. Dan aya di imah ya pemajikan. Aya lah pulang. Aduh. Aya di imah ya. Kacau motor mogok. Mogok ya. Bahan kadang pemajikan tuh senap enggak. Senap enggak. Udah asli senap. Tahnya sorana si Kirdun datang ya jigan aja. Astagfirullahaladzim balik deui ini deui ka mana ieu teh? Aduh, lain pikirkeun pamajikan teh ieu teh. Ngajentul aja ngajentul kumaha ieu teh? Di imah eueuh nanaon? Tasiko eueuh tara mere usaha embung. Kacida ieu mah ieu Kirdun. Sing boga pikiran atuh. Cing atuh berusaha lain kitu we. Pagawean teh. Da kudu dahar eta kudu dahar. Beuteung teh lapar komo beureun jiga batur diginingan pamajikan teh disenangkeun ieu mah ka kitu pagawean teh. Erek ini motor tinggal di motor terudak. Hayo we modal duit terus motor mogok. Namun ieu motor enak cing sok burukeun pokona mah teu apa naon pamajikan. Sabar heula, sabar heula. Tong waka amat waka tenang heula. Tenang heula, sulit. Tuh tenang heula, tenang heula. Pokona mah ke diusahakeun. Ieu peupeurieun. Pokona mah resiko. Disenangkeun teu cing atuh keur sapopoena kebutuhan kudu dilaksanakeun. Kudu dicukupan. Lamun aya mah hari eueuh rek kumaha keur ieu motor udah. Kudu mikir matak oge. Nya, siap. Kudu mikir. Adek mikir. Cing, berusaha. Karena ge hidup hirup. Dek mikir adek Parausin kieu pamajikan rewel wae. Hieur kana hulu. Ganeng. Dasar pamajikan aya we, boboko di kana hulukeun. Aduh. Lieur mah. Ya pamajikan teh. Geus kieu kumaha ya? Hanya kudu ini berjeng motor mogok. Diselah hese hirup. Ieu carana mah rek ini teh bae motor mogok paksakeun sugana hirup lah. Cobaan salah heula. Pararusing penting. Ceng kayak apa majikan. Teu bisa diomongan. Tak. Pegat teh. Aduh.
Ditela baik sina neangan ke karasaeun ya. Tuh nya kamana deui nya tunggus init deui wae. Si dasar bekas kejual. Ayo init deui. Teu boga pikiran bener eta mah hayang teh ngaladog pagawean teh. Cing atunya ya Allah. Kumaha ieu teh ampun pikiranana udah salaki kieu teh. Teu sangka ai ketiga keur hayangna udah ka urang teh. Ieu ka itu ka dia diudag-udag tutur. Ai geus beunang urang kakarak ena di nyerikeun. Udah kumaha teh nya ai hirup urang ieu. Beneran boga salaki teh bener ieu mah da. Ai pamajikan mamatahan teh nganggeuleunan teh gancang. Kabur deui init bunga denge. Parbut deui naon, geus masakan deui naon. Nya ieu cowok abi badah meuni capek hate boga salaki teh. Wah, si sabar ake geura batur teh teu kieu batur oge nang pagawean wae Dan mah kesel mung usaha. Hayu we pagawean teh kitu jeung kitu. Karunya tong direrelan wae kebekeun teu daek usaha kayak digalakan Pusing itu kan asina ikhtiar tong saya wae isin tetangga keduana ada cowok aduh ampun. oh Udah salah kita. Nurut deui mah sabar kan tong deui salah kita ge dong deui si jadi teu damang kayaknya sabar lepas saya wae isin tetangga Kena itu nama cowoknya abi marek eta we lah dari ke mana dari peureuh mana mah ke salaki ini jig datang jol gitu we ayeuna mah daripada kieu pasewe mah nya ada geuningan hartina hubunganna teu didenge punya salaki oge di mata kesal kana hate kesadaran ajeuna ulang deui maka mana dikna ya atuh sok sabar we deui nya Harudat hate pikiran ge otak jangar pikiran ge kembae lah harudat hate bingung ngasoh heula naon we ya geuskeun pikir ya di dia ya di kebon kek itu si anu di balong teh si anu basa ieu ngapelingan di dieu nah karek naon ka dieu nya tara-tara panggil di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang. Damang. Alhamdulillah. Nuju naon di dia? Iya, nuju ngaso we. Iskeun emutan lah. Aku mah kitu. Ada dia emutan gitu dah. Sosial dia dibebaskeun gitu atau untung penak di jalan kawetna teh ieu teh rencana teh apa ka ditu
teh rek kabumi teh ya. Gitu. Oh, Tapi ada kermilaran alamat di mana? Di teleponan teu aktif. Asalkan itu. Jadi asa gaduh janji. Gitu. Asa boga sambetan gaduh janji teh mereka bumi. Tetep penak di dia geuningan. kalau resan menati jalannya. Tapi kan tadi teh nyidik di ketebihan teh itu teh. Siga si anu ti payun di balong teh ya. Gitu ngan abi teu terang namina gitu. Nyalah enak mah laku bisanya kenalan we heula we enak mah sakantenan abi ge. Mun. Nya hilap-hilap teh kesami. Ya teh. Tepangkeun ya abi mangkir Oh, mangkir ya gitu. terima dos gandi ya. Agandi Mohon gandi we. paling kenal Mohon abina jadi lah kampung akrab gitu ah ya. nama Mohon. Alhamdulillah hai gitu mah. Kumaha ayeuna aman bumi? alhamdulillah ai di bumi sih aman teu aman lah Kumaha gitu? nya enak ieu abi ana bade ih ka bumi nama ge terus abi ka bumi Oh gitu. bari abi tunggu eta aku rasa muda gini boboko lompat teh abi teh kalaresan teh motor jadi payu langsung selah biur abi teh awe dugi ka dieu abi teh bari niskeun pikir gitu setelah dia makan ge apa itu apa aja dia makan kayak pangiran sadar nyali kamar Ya gitu mudah-mudahan gitu ya. nya perkawis apa deh rumpaheun ka bumi abinya abi mah tomaka Oh gitu nya. nya sanes abi alima apa nya menuju kena ieu lah nya suasanana gitu temen dukung karena abi pan enak abi misalkan dia di abi mah tosnya lah rada leahnya terus ke dia mutar lah si abi ini gitu kurang narintahan gitu cewek pom di abi tos nya nanti tos leah abi sangat kalau Oh nya ada atuh. abi ya Ya pami kitu mah bari berarti can maksudna ka ditu nya. ngan abi aya teh jadi heran teh nah tiap abi aya kasih sok aya wae di jalan tengah siga anu teh abi gitu ieu teh ari Aduh. nya siga anu aya hate naon kitu ka abi Atuh kada leutik. tah eta abi mah tungtungna asa nya lah kasih sana ada bener Aduh. Ya dikersakeun gitu mah eta dikersakeun. Itu pas ayeuna bener pernah poe jeung emang katanya da tadi kan ya memang tadi sengaja nya eta ge pernah abi kira ngaso abi di dieu tieup taun abi terang rigigna gitu wajahna nganamin teh terang ngomong. tapi tadi nyidik terang gitu TKA tadi ge Nya teh payun teh salangkung pas tinggal di ketebihana cenah aya jalmi gitu aya nu jiga nu bingung nu susah salangkung garasan aya keperyogian janten teh salami janten teh kapujung ngamanungkeun diri teu payun teh beunanya nya alhamdulillah urang tiasa tepang deui tiasa ngobrol di dieu nya moga-moga sing janten hikmah itu ti Allah teh nya janten kitu kan ya masalah eta mah da suatu kemarin mah ya moga-moga ayeuna sing lea sagemina manah tuang garwa sing lea ditnya atuh mang panginten nuju palang siar ikhtiar moga-moga ka Allah teh sing aya jalan keluar rezeki amin amin kene da isabab yang nuti kepada urang kene gitu nya nya tadi nanti pada kadi itu aya pernah di persimpangan jalan ieu we atuh upami laras pada kate kumaha upami mingon payun we lah ngon payun we mang aing sering ngon payun nang bisa pas biasa dia oh nya di kolon kantos kere salamare mah langsung beureun sudah sering sana nya ya istri mah gitu itu biasa kirang ieu istri mah ieu ai di pasien anu kieu mah langsung we lumalang deui ya mudah-mudahan lah nya teh ku abi meureun dikontekan pas terang kieu nya nomor HP na pas gaduh ya alhamdulillah nah teh meureun janjian di mana hayu di barekan itu masakeun katongo hayu bukan minggu nya tuh ari kitu mah terus saya katang tosan mah pugu sagurutina berarti panginten abdi oge ayeuna bade
wangsul deui contohnya tas wangsul rasa kawitna cenah gaduh rencana teh ayeuna bade silaturahmi teh gaduh janji ka tomo koyong kapan sebagainya paling mana menina mohon gitu bari sakandanan biasana puntennya kita sawi biasana ditongong tong usuhan bari ka mana namanya kondak gua bari wangsul deui tenang we heula atuh ngobrol heula bari heuna ayeuna leuseun teh aya anger gitu bahasa kamari di balong disuguhan naon Ya. di disuguhan naon disuguhan jadi subuhan bahasa di payun oke dah abi mah keur mah abi tarareus ya nyuguhan hoyong nyuguhan mah iya lah di ditu lah iya nawi aya rezekina amin insyaallah terus bayang naon teh enak tuang ngariung mohon sareng ayeuna asih iya tami sareng naon teh salam wah anu sok mantap eta mah aslina nikmat alhamdulillah moga-moga nya gitu sing biasa ka ditu ditepangkeun deui jigana kakasieunnya di ditu nya alhamdulillah raoskeun suasana mah Mantap. atuh ada di kampung nya saya aya di kampung we isu eta isu nya ikang botram wae mah nya lah raoskeun lah di kampung mah alhamdulillahnya mohon nya daripada di kota mah aduh pada kadu cenah ageung di kota mah yang botram teh lebet ka makan ka kafe di kota mah di kampung mah separi pawas dari 10.000 ge janten parengsang sangu kantun gider di kebon kebon model lalap-lalap kerarieu mah seueur itu mah kaleresan pisan mang kami kitu mah garasan pun bojo teh resepna hejo-hejo oh jadi upami ka ditu teh urang kencar lalap kencarkeun di kebon kencarkeun we cenah momoa coe momoa coe kencarkeun di kebon gitu nya ditantang alhamdulillah kencarkeun naon we nya aya kebon sagala bulan keat we kencarkeun we itu alhamdulillah atuh pami kitu mah ieu pengen tanya mangnya kumargi panginten kacanotosna katanya kurang dua kali penak teh nya payun panginten abdina nuju rusuk ayeuna abdi geus ngageting di bumi teh terorompok teh haja gitu molehan mah hoyong apa jalan-jalan masan bade nepangan kumargi panginten situasina sapotos kitu gara kayak gas ngapa lemar ka ieu rek kumaha pas kami ke kantor teh sapakeun teh jauh gas ka dieu pilih gitu abi teh tak ngawagel heula teh gitu nun ini atuh panginten kabayangnya eta gas ngabelewar gitu sigana mah ditakis ku mah ka abi kayak gini jual langsung gitu nakis pada abi bade masukin bensin yo cet nanaonan eta pada ya bensin refleks gitu aduh Allahu Akbar ya mohon panginten sono mas sono itena taku betulnya tapi adalah kumaha kumargi panginten sagarupina teh can nangtoskeun waktu sayeuna atuh panginten urang ayeuna mah amit urang kayak kapayuna di urang janjian di mananya lah balik janjian di mana gitu ya tapi ngahajakeun gitu kan itu insyaallah semangat terus buat sing sehat ya sing sehat kan sampai sampai waktunya ya katanya lah yuk ya Waalaikumsalam karek ngobrol sakedeung dulur geus bali tadina mah hayang lila ngobrol jeung dulur teh niatna reka ieu mah tapi da kumaha eta ku di dieu di caram lain kumaha naon eta kan kebae saya ira-ira hapang gede jeung dulur hampura lur bae rek mulang heula we pas sore ya